Selamat menyaksikan. Capek nganggur wae mah. Mana emang nganggur wae mah nih capek. Biasa nage hardolin, dahar modal ulin. Justru gitu wae coy, capek. Meni hayang istirahat. Yang gue satu mending ngojek. Orang teh boga motor. Tah, pake motor orang. Terus ente kumaha? Ya, poe ayeuna urang ngojek. Isuk manehun. Duit nang ka urangkeun tapi. Kangenahan ente atuh eta mah. Terus urang menang naon? Ya enggeus daripada maneh nganggur. Oh, nya. Daripada nganggur heuh. Ya heueuh. Tiga si Opet. Pet. Dia gerak. Naon Jen? Yo, pan maneh sok pinteran menyekil awewe masing tara beunang wae oge. Ah, mana masuk dengan awe tungtung ngomong teh. Urang ya hayang apa kumaha carana eta awewe beunang kurang sakil ayana. Oh. Pertama aya dua carana Jen. Kumaha carana? Hiji, mana kudu kasep. Tah, nu kadua, mana kudu beunghar. Ai beunghar mah bisa kene ngusahakeun. Ai kasep kumaha carana? Oh, heuh nya. Buat mana kan pas-pasan. Begitu ayana. Orangnya dari diri banget maneh ge pas-pasan. Tapi heran urang mah ka awewe zaman ayeuna. Tempona teh beungeut heula. Berarti mana kudu make cara katilu coy. Cara katilu kumaha carana? Tah, keresekan hulu maneh. Anu tempo beungeut awena. Kudu nu mana heula ye, nu luhur atawa nu handap? Hese ngomong jeung teu kalapa mah. Aja Jen. Saya Jen, teuing urang ge podi euy. Iya abi teh ya anu kapungkur nolak AA. Pokoknya mana Jen, bakat kalau bener nolak. Nya, ingat kumaha kabarna Neng Tia? Alhamdulillah sehat ah. Wong nya teh yang nyimpenkeun Neng Tia. Ayeuna benak beneran. Ah si AA bisa wae. Ah, berarti gimana gapleng si bego. Jadi teu sare, jadi teu ngimpi. Sirik wae. Abi bade ka ditu heula nya ah. Mangga. Naon sih? Si Neng Tia. Tapi kunaonnya juga kebingungan gitu. Kesempatan Neng Tia. Aopet. Kunaon dia nu cemas gitu? Mun boga ah ieu teh saepeun bensin nya jauh deui. Oh, saya pun bensin. Batu congko apa yang pacarkeun? Emang teu kuna naon gitu ah. Nyata naon atuh, belum seberapa ini mah. Jarang-jarang loh aya pamungkit kaos Aopet. Duh, Neng Tia, tur aja di rezeki ya. Terus satunya Neng, si Acang dorong heula ka pom. Mun mangga ah, nuhun satu acana jadi ngarepotkeun. Ah, kan tunala ya. Mangga. Pet, ka mana maneh? Teh ka pom, beakeun bensin euy. Oh, ari eta motor saha? Motor sareng kabogoh urang. Lah, teu percaya aing ah. Tempokeun we ke, kurang dibawa awena. Ulah ting dibawa ka dieu pet. Karunya maneh euy. Karunya kunaon? Bisi kalah bogohna ka urang. Ah, kepedean teuing maneh mah. Tae kapo mah pake motor nu urang daripada maneh ngarodorong. Motor eta teu di dieu. Curiga. Maneh bager kieu ka urang euy. Maneh mah ditulungan ku tulunganna, nya situ aing mah. Ya atuh ya, nitip motor ieu nya. Oh, kalem. Kunaon deui motor si begol? Halus. Terus urusan si begol pasti mah siap. Setengah hati tadi ya. Tunggu sedek teh. Kalau kan gitu di dia motor mah ya.
bego ke mana di tanuan motor tuh. Motor mana euy? Pakai leungit segala deui. Jeung motor batur. Ah, beuy teh. Puntennya neng rada lami. Wios atuh nanaon sabaraha sarena. Kedah lah jika ka saha wae. Opep jadi ngarepotkeun. Nuhun atunya abi bade buru-buru bade berangkat. Mohon sami-sami neng. Pami priogi mah ka awe nya. Ulah isin-isin. Emang bade buru-buru ka mana gitu? Itu bade jalan-jalan ka Bogo abi tos ngantasan. Oh. Pet. Motor calon ka Bogor mana geus dibawa? Sia mah aing geus reuwas, sugan teh leungit. Pet, kurang si maneh urang ngolong kitu. Tadi wae atoh. Ai ka Bogor maneh ka mana? Nas aing bebelaan tadi pangmelikeun bensin. Kelunjung ka Bogona. Atoh mana-mana orang sasara teh. Maneh tuh da Pet, kerek ge wawuh. Geus baperan. Lainna bapar mah dahareun. Wah, pertama. Pet, ayo motor orang mana? Aduh, Kunaon, Pet? motor ente tadi di itu deket pom. Sedang jem motor kan bensina. Meuli. Ngan-ceban-cebana. Lagi yang motor sineng tia. Terus tunjuk sama Pet. Motor aing digoler-goler kitu. Asup kenapa bedug gerak ku aing. Emang